Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangga nami abdi agi paribasmalah agi bade baca tentang kebersihan lingkungan sekolah. Puji sareng syukur hayu urang sanggakeun Gusti Nu Maha Suci. Margi ku rahmatna urang sadaya tiasa kempel ti dieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Shalawat serta salam muji salawasna kaculiakeun ke junjungan urang sadaya Nabi Muhammad SAW. Ibu Bapak Guru anu kusim kuring dipihormat sareng rerencangan sadaya anu kusim kuring dipikasi. Dina kesempatan ieu simkuring hayang ngadugikeun sakedik perkawis pentingna ngajaga kebersihan lingkungan sakola urang sadaya, utamina di sakola. Sakumaha anu parantos terang kabersihan teh sabagian tina iman upi-ami lingkungan urang bersih tangtungna urang anu nempatnaha bakal ngaraos marenah tumanina sareng lebih tina panyakit. Sabalikna upami lingkunganna urang kaotor pinu ku ruruntuh pasti moal geuna ka tingahna sastra bakal jadi sumber penyakit. Hayu urang mimitan anu pangketikna ulah mireun runtuh dimana wae biasakeun micen runtah ka tempatna. Ngajaga kebersihan kelas, upami kelas bersih diajar oge bakal ieu euih semangat. Mugi kaayana kesadaran ti urang sadaya sakola urang tiasa janten tempat anu sari, bersih serta nyaman kanggo minien ilmu. Rupina sakitu bae biantara ti simkuring. Hampunten bilih aya cara asan anu kurang merenah atanapi basa anu kurang mantes. Mugi Susti narungtuyeun urang sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.